lamun anu qomat lain nu adzan makruh. Jadi mana nu adzan etalah nu qomat. Kayak sahabat adzan begitu nu qomat nu sejen ditepak ku Kangjeng Nabi ai tadin saha nu adzan pulan deui kecuali kayak udzur. Lamun udzur mah mana nu adzan etalah nu qomat. Jadi diborong nyana nu adzan nyana nu qomat ulah beda-beda. Zaid adzan Umar qomat ulah kitu nya nu adzan eta nu qomat. Kami mazhab Syafi'i mah adzan jangan sakadar sunah muakkadah hungkul geus lamun teu adzan teu sampurna hanya menuju kesampurnaan hungkul. Lamun teu adzan ge jadi bae teu kudu ada salatna teu adzan ge. Mata di mazhab Syafi'i mah sorangan teu kudu adzan qomat bae cukup. Urang salat zuhur sorangan bae teu kudu adzan aok-aokan qomat bae Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatus shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Salat lobaan duaan sorangan qomat mah kudu bae.